Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Jum'ah kaping 5 September 2025. Mugia insyaallah Jum'ah barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saha Gusti Allah Subhanahu wa taala kasaha ngadawuhna ka iblis ketika tos menjelma Nabi Adam aya dina sawarga. Kieu pokna Allah ngadawuh ka iblis, ya iblisu, hei iblis, saur Allah, malaka kunaon anjeun, alla takuna henteu bukti anjeun sujud ka Nabi Adam, ma'asajidin sartana bareng jeung jalma-jalma anu sujud, jeung para malaikat anu sujud. Qala ngajawab si iblis, lam akun li asjuda li basyarin, nyariosna kieu teu mungkin cenah abdi mah sadayana sujud atawa ngahormat li basarin ka jalma, ka manusia anu basyarin aya kulitan. Kholak tahu anjeun niptakeun itu basyar, itu jalma, min solsolin tina taneuh garing, min hamaim masdun jeung tina taneuh biye atawa leutak anu bisa dibentuk. Teu mungkin cenah abdi menyembah itu, abdi mah komo tina seuneu are eta mah tina taneuh piraku seuneu cenah sujud ka taneuh kitu cek setan ku kasombonganana. Allah murka bendu ka setan ka iblis. Qala ngadawuh Allah Subhanahu wa taala, fahruj mangka kudu biji anjeun kaluar minha tina ieu surga, wa innaka rajim sanyana ari anjeun rajimun kalebet makhluk anu rajim anu terkutuk, saur Allah. Wa inna jeung sanyana alaika ka anjeun iblis laknata dilaknat ku kami illa yaumidin tepi ka poe pembalasan. Jadi tepi ka poe pembalasan dilaknat, di akhiratna disiksa. Qala ngajawab ieu setan, aya pamenta ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbi duh pangeran abdi, fangdirni mangka paparinan abdi tangguh teh bere tempo, ila yaumi yub'atsun tepi ka poean yub'atsun dibangkitkeun tina poe kiamah jama-jama. Tong dimaotkeun abdi tepi ka poe kiamah ceuk setan. Maka setan mah da teu maot tepi ka yaumi kiamah. Qala ngadawu Allah Subhanahu wa taala, fa innaka maka sanyana anjeun minal munzarina kalebet makhluk anu ditangguhkeun mautna tepi ka yaumil yub'atsun. Illa yaumi sampai naon yaumi poean waktu al ma'lumi anu geus ditangtukeun dikanyahokeun. Qala ngajawab deui si iblis, Rabbi duh pangeran abdi, bima agwaitani ku sabab anjeun geus nyesatkeun ka kami, geus ngabenduan ka kami, geus ngalat ka kami, cek si setan. La azinana tangtuna azayyinana ku kami rek diperindah pamaksiatan di dunia. Zina rek diperindah, bentuk tubuh wanita ketinggalinnas jadi indah. Sadayana anu dianggap maksiat nu aya di dunia bade diperindah ku setan. Minuman jadi indah padahal da minuman teh naon ngeunana pahit-pahit acan cenah. Terus itu perjudian jadi indah. Sadaya pamaksiatan diperindah ku setan pandangan jalma-jalma. Lahum pikeun jalma-jalma dianggapna indah di mana fil ardi di muka bumi. Wala ugwiyannahum jeung tangtuna kami bakal nyesatkeun
hum ka itu jama-jama turunan Bani Adam nyata urang sadayana ajmaina sakabehna cek setan ila ibadaka kajaba hamba anjeun ya Allah minhum tisapalihna maranehna mukhlasina anu ikhlas karena Allah anu takwa anu sadayana teu sieun teu rempan ku sagala masalah kecuali ku Gusti Allah ikhlas hatena karena Allah. Jadi sadayana anu dilakukan di dunia lillahi ta'ala karena Allah. Teu aya karna nanaon, teu aya hayang pamuji batur sok omong udag dunya bari haram. Ta mukhlis mah jalma mukhlis mah anu ngaesakeun Allah teu aya sangkut paut jeung manusia dina ibadah kecuali muamalah. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dina ieu sakalimah dua kalimah insyaallah patebang deui dina waktos anu sami. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.